Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo Kepala Sakola SMA 4 Bandung Bapak Ahmad Soleh Eshum, Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring pika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina acara anu sae ieu. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan kana pentingna urang mika hormat ka kolot jeung ka guru urang. Unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh. Teu aya hiji jalmi oge manusia anu lahir teu aya bapa jeung indungna, iwal ti Nabi Adam. Urang oge sadar tangtuna kolot urang teh tos sesah beurang peuting ngabanting tulang mikiran sakuat tenaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna. Salain ti eta, Allah Subhanahu wa taala oge negaskeun dina surat Al-Isra yen urang teh ulah nyarios atanapi ngomong anu ngalawan make bahasa anu malas ari ka kolot lamun dititah teh. Sabab teu meunang komo deui leuwih ti eta. Dina ayat eta oge dijelaskeun parentah pikeun kudu ngajaga kalakuan hade ka kolot urang. Ayeuna urang parantos terang meuni ku pentingna sareng utamina hormat ka kadua kolot urang teh. Mangga ayeuna urang inget deui tos sabaraha kali urang nyieun ngambek manehna, tos sabaraha kali urang nyieun ceurik manehna. Nah, ku kituna mangga urang sami-sami menta hampura. Nanjung ka gunung nu di sakola, ngahala ka lembur nu di lembur. Ulah lupa ka indung bapa lamun geus sukses urang ngalembur. Rupina ngan sakitu bae biantara singket ti simkuring. Mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeunna janten hamba-hamba pilihanna. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.